Ari anu ngaran jodoh biasana pada bogoh, kadang saduana lengoh, mun pendak pasti aratoh. Jeung dongkapna teu disangka bisa dongkap tiba-tiba, teu beda nu leungit nyawa, dongkapna teuing iraha. Jeung jodoh teh kersa Gusti, da teu bisa dipungkiri. Kajen nu hijina santri, nu hijina tukang judi, tetep muntos jodoh mah bakal bisa akad nikah. Eta teu bisa dibantah, jeung henteu bisa dicegah. Kajen nu hiji di lembur, nu hiji di lembur batur, mun tos jodoh bisa calampur, ngahiji saresa kasur. Kajen yakin anu hiji lemburna di Sukabumi, jeung nu hiji deui lemburna caket Australia. Tapi muntos jodoh mah resepsi bakal walimah, ngahiji di akadun nikah, pastina bakal saimah. Tah nu mantak cing percaya, keur fara kaula muda, nu jomblo nepi ayeuna, kedah cing getol usaha. Usaha dina nyiarana beri teu hilap ngadoa, meminta kanu kawasa, sangkan bisa rumah tangga.
surga. Lamun jalma anu kedul resepna hirup ngawadul, korhayang tapi tegaul, nuki